guys, ayeuna cuaca sangat cerah sekali bukan malah kurang kesangkeun beungeur cuaca madep kieu teu meledak kieu bukan malah gaskeun. Ayeuna urang setar di Nanjung guys. Ieu geus pemanasan. Gabutna ya teh euy, eueuh kagiatan lari kan. Euy, cuaca mah madap kieu lah. Moal gagal tuh. Tujuan mah Cimahi euy. Lapang tembak. Ayeuna karek aya di pom bensin Nanjung oge geus ripuh kieu. Aslina meledak. Karena panas benderang dia. Napas aromanya guys. Posisi masih di jembatan dekat Bundaran Leuwi Gajah. Tuh tinggal lu. Guys. Sorry. Rel kereta gantung bisa rek jadi teman-teman. Jakarta Bandung visitkeun. Sat. Eta tuh habis pikir tadi ka Mang Emang euy, teu kira kurang teh lari di tengah jalan pika ngelaksonana. Kaneng eta Cimahi. Teu kira lari di tengah jalan kita ngelaksonan eta. Ngeri pokoknya mah. Bukan masalah ke bundaran tadinya di daerah Maros. Pokoknya mah sekedar info keur maranehnya. Anu rek ngaliwat komo mun ulin-ulinan ke rumah sakit kadenya omat ulah. Soalna mau balik ke negeri. Jadi guys, kurang keraya di lapang tembak. Aya posisinya di Gunung Bohong Cimahi, bukan apa tuh. Tadina orang dek diajar teh tembakan. Ana anu ngajarkeun. Ya diulin ke dia.